Wilujeng siang pamirsa, tepang deui sareng simkuring Desinta dina Warta Kriminal Lembur. Edisi dinten ieu Minggu 31 Mei 2026 urang baris midangkeun rupining warta anu parantos dikumpulkeun ku tim reaksi kami. Sareng simkuring Supi, warta anu janten headline urang berang ieu nyaeta ngeunaan aksi begal nekat anu lumangsung di pesawahan. Anu matak ngegebeg teh pamirsa, aksi ieu dilakukan beurang jentre nalika warga Saribuk nuju ka sawah. Leres pisan Supi, palaku anu parantos diringkus ku pihak kapulisan ieu ngaku nekat ngalampahkeun aksi kriminal dumeh poe keumutan kalilit hutang piutang anu tos numpuk. Saat teu acan urang ningal rilis ti pihak Polres. Mangga urang ngregepkeun heula kumaha kronologi kajadianna dumasar kana kasaksian ti para korban. Pamirsa, dina waktos ayeuna rencang kami Indra Wijaya parantos kahubung langsung sareng dua pemudi anu janten korban pembegalan motor anu kajanten barang tadi. Sanaos nuju ngaraos trauma duanana ayeuna karasa ngabagi lalakon kronologis kejanten anu dialami ku maranehna. Wilujeng siang Indra Wijaya mangga langsung wae sareng kasaksian ti duanana korban. Abdi Indra Wijaya sasarengan sareng dua korban pembegalan motor kumaha awitna pembegalan motor dimulai. Harita teh abdi sareng aca nuju mulang ti sawah bareng jentre beda luhuran kondisina sepi pisan tak aya jalma hiji acan mung aya sora angin wungkul tah. Mohon petunjuk sepangkar aya lalaki manggat jalan yang bermotor anjeunna ngaluarkeun pakarang seket bari ngancam bade nyiksa upami motor teh dipasrahkeun. Abdi saling meter was pisan tugas saya sasaha bade minta tolong ge janten kapaksa motor dipasrahkeun. Mananya ca motornya? Teu aya. Ieu motorna. Ayo tuh samperkeun si begalna bisi kabur aya teh. Ieu tuh. Lejang siang kami parantos ngamankeun tersangka inisial I anu ngabegal di jalan sawah nalika kondisi nuju sepi. Dumasar kana pemeriksaan pelaku nekat ngalakuan aksina beurang jentre. Tersangka ngaku nekat rumah aya desakan ekonomi. Mangga I jelaskeun namanya nekat kieu. Abdi rumaos lepat Bu. Abdi tos poe ku umutan. Hutang kabang emok sareng ka tetangga tos ngagunung. Unggal dinten ditagi wae ka bumi. Pademelan teu aya janten abdi nekat megat motor di sawah nu nuju sepi. Abdi kapaksa nanging abdi kaduhung pisan. Najan alasanana hutang, hukum tetap lumangsung. Tersangka dijerat ku pasal pencurian kekerasan. Sakitu anu tiasa kapihatur. Pamirsa, tina kejadian tadi urang sadayana tiasa nyandak palajaran anu kacida lebetna. Masalah ekonomi atanapi hutang piutang ulah dugi ka janten alasan pikeun urang ngalakukan tindakan kriminal anu ngarugikeun jalma sejen. Pisan, pihak kapulisan oge ngimbau kasakumna warga sangkan langkung waspada upami nuju nyalira di tempat anu sepi. Sanajan dina waktos siang ulah hilap simpen nomor kontak darurat polsek satempat pikeun ngajagi hal-hal anu teu dipiharep. Mung sakitu warta anu tiasa kapihatur dina siang ieu simkuring Supi sareng rekan simkuring Desinta sarta sakumna tim redaksi Warta Kriminal Lembur amit mungkur amit mundur. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng siang sareng pernios. Aduh, alteng pisan. Sanes nganukur capek lumpat tapi asal slow. Nuju lumpat,
atanapi nuju panas-panasan. Kesang anu kaluar sanes ngan ukur cai. Tapi oge ion-ion penting pikeun awak anjeun. Pokari memang segar. Pocari Sweat komposisina mirip sareng cairan awak. Cepet ngagentos cairan sareng ion anu ical tina kesang. Awak jadi jagjak deui. Utska.